Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu ka 30 salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok binga kitunya, upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 30 salapana. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, magan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Kusabab memang taidai pilihan, kapaksa akhir nama Kapten Abud gacang ngajakan sakabe prajurit pikeun balik ka markas. Layon-layon kabeh dibawa pada ngagarotong. Kapten Abud katut anu sejenna bari marawah hate anu hanjelu terus bae maksakeun maneh lumampah mulang ka markas, tibatan teu mulang ngadon aprak-aprakan tebug. Sedengkeun kaayaan di markas satu tas sababaraha waktu nalika Jaka Satria katut Nyi Tanjung Sari hasil kabur ninggalkeun markas dibantuan ku Supmana si Giwang. Kabeh anu ngepung jadi pating rarenjag kaget nalika sadar terus sidik tetelan anu ditembak jeung anu ditalikung teh geuningan dua urang prajurit lain Jaka Satria atawa Nyi Tanjung Sari. Jenderal Gabriel Van Holden uguh kakarak harita nyaksian hiji keanehan, bahamna nepikeun kacalangap can waka nyarita deui naon-naon. Ari panon duanana ngadon molotot nyeh teu ngicep-ngicep kana dua layon. Apa yang terjadi ini Kopral Jomzen? Tuan betul-betul bingung endengal tos manawi. Kenapa itu si Jaka Satria dan si Tanjung Sari, si pengkhianat kepalat, bisa berubah menjadi dua orang prajurit punya kita orang wel? Gimana ini ceritanya, Kopral? Sanggeus rada lilah Jenderal Gabriel Van Holden kakarak nyarita ka Kopral Jomzen.
Mana ai tahu tuan, ini semua hiji kejadian yang aneh, betul-betul aneh tuan. Kopral Jomsen oge harita ukur gogodeg banget ku teu ngarti ku eta kejadian. Ya sudah tuan, tidak apa-apa. Si Jaka Satria itu si Tanjung Sari memang sedang beruntung manawi bisa lepas dari genggaman Citawel. Jenderal Gabriel Van Holden beri jawaban anu kawilang wijaksana. Bagaimana kalau kita kejar itu orang berdua tuan? Mungkin mereka berdua terlalu jauh dari area Malkas tuan. Williamson anu karek sabaraha poe cager tina tatuna harita milu mairan ku caritaan. Tapi Jenderal Gabriel tetap gitu. Sudah, tidak apa-apa, jangan dikejar meskipun belum jauh. Biarlah mereka mendapatkan kesenangan sejenak. Semoga di perjalanan bertemu dengan rombongan Kapten Apud Banawi. Biar mereka ditindak sama mereka. Mali, turunkan mayat-mayat mereka berdua dan buang ke sungai mayatnya Manawi. Jenderal Gabriel ngadon marentah sangkan layon dua prajurit anu disarupakeun jeung Jaka Satria katu Tanjung Sari itah dipicen ka walungan, lain itah dipulasara atawa dikuburkeun sakola miskin. Jeung ari Jenderal Gabriel anu nangtukeun sikap mah kabeh teu baha, terus bae nurut kana parentah ti Tuan Gabriel. Dua layon terus digarotong ku sabara urang prajurit pikeun terus dipicen ka wahangan. Bareng jeung bubarna sakabeh prajurit di tempat pangberokan serta muru pancena masing-masing deui. Harita si Ibro datang nepungan Jenderal Gabriel Van Holden bari hari weus-weus. Ngabejakeun yen Ki Samudra kapiuhan sabab oleh jajaten ku Abu Sulasmi. Jenderal Gabriel Van Holden katut anu sejen ngarasa panasaran pikeun kayan Ki Samudra di kamar tukang. Jenderal Gabriel tembong gogod. Nei, apa-apaan ini? Ki Samudra malah tepal we. Tuan Jenderal. Seperti anu ku saya dikatakan tadi, mungkin Ki Samudra elehku Abu Sulasmi tuan, sehingga ngajadikeun Ki Samudra pingsan. Untung ente nepi ka moto gituan. Well, kenapa kunaon Manawi? Setiap ai ada maksud, selalu saja kita dapat kegagalan ngai. Kenapa ini, kenapa? Ya mungkin ini ujian bagi kita tuan untuk menuju kelulusan, begitu kira-kira tuan. Tapi ini adalah suatu kegagalan Iblo yang membuat hati tuan merasa kecewa besar Manawi. Dua tawanan kita kabur dan ini Ki Samudra gagal melakukan tugasnya. Tenang tuan, tenang. Di balik kegagalan geus pasti aya kemenangan anu keur nanti kita tuan. Tapi ayeuna mah tuan bersabar dulu aja ya, karena ini Ki Samudra kudu gancang disadarkeun heula tina pingsana. Malah Ki Samudra terus kasarean jika nama ya tuan. Iya, baik Iblo, tuan akan bersabar sejenak. Tapi bagaimana caranya itu agar Ki Samudra sadar dari pingsannya Manawi? Baik tuan. Pertama-tama kita beresin dulu ini kamarnya biar tidak apa berantakan. Lalu nanti ini air gunakan buat ngebanjur mukana Ki Samudra. Tapi setik-setik saja tuan, dikecret-kecretin karena mukana tuan. Cek si Ibro bari ngocoblak deh terus barang gawe memeres tempat anu memang acak-acakan. Pang nama parupuyanana anu mancawura kudu dibenerkeun deui.
si bisi kahuruan, sedangkan cai geus dipangmawakeun ku Bi Ani harita teh. Si Ibro jika nugas pangalaman, maka jeung bisa nyecehan Ki Samudra nepi ka ngulisikna lilir tina kapiuhanan. Ki Samudra tembong rucang riceung, panona burelang bari muringis, terus nyabakan dadana. Aduh, jadol deh. Hei, dada aing nyeri ngacengak ya. Si Sulasmi keur numuk diundung da manggluk teh. Aduh, nyap dada dewek geuleuh. Ki Samudra terus ngagerendeng ngomong sorangan harita teh. Jeung can ieu sadareun di dinya teh aya sabaraha urang jalem. Ki Samudra uyap-ayap neangan parupuyana. Tapi si Ibro gentak nyarita ka Ki Samudra anu langsung ngaranjuk reuwas. Ki, tenang Ki, tenang. Parupuyan mah kukuring aja diberesan heula. Aki cikene tas kapiuhan. Tuh, Tuan Jenderal Gabriel Van Holden oge aya di dieu. Bisi aki kumaonam Ki? Cek si Ibro. Ki Samudra tembong ngagurubug ruas bari rutret. Aduh, Tuan Jenderal. Aduh, abun dan aki. Dacan biasa nyubadanan kaoyong sadiratuan. Margi si Ambu Sulasmi teh dibantos ku budak sakti anu namina si Giwang Tuan. Si Giwang salaku murid si Sulasmi oge teh Tuan. Cek Ki Samudra nyarita semu ngadaregdeg netep antep ka Jenderal Gabriel Van Holden. Jenderal Gabriel Van Holden karung kok nyarita, si Giwang tahu dari mana koe olang si Sulasmi dibantu oleh bocah punya nama si Giwang wel. Dan termasuk muridnya itu si Nenek Peot. Tahu dari mana kau Ki Samudra? Cek Jenderal Gabriel ngadon malik tumanya. Aki Samudra akhirna mah kudu nyaritakeun hiji hal anu kawilang aing. Nalika dirina keur kapiuhan, tur cantang tu batur langsung percaya. Jadi begini sebenarnya Tuan Jenderal. Aki nalika tadi keur kapiuhan, sukma aki teh papanggi jeung guru aki di hiji tempat. Guru aki nyarita kieu, lamun hayang musuh aki jeung musuh Tuan paeh hayang benang ge telu, eta teh kudu dibantu dengan sebuah kembang anu nyimpen hiji kekuatan anu dahsyat hebat. Kembang eta ngaranna kembang Gandapura dina mahkota anu dipimilik ku hiji ratu siluman sancabodas anu ngaranna Nyi Wisik. Dan Nyi Wisik tinggalna di puncak Gunung Guntur eta Tuan. Maka kulantaran gitu guru aki teh nitah aki sangkan miang ka Gunung Guntur sagancangna pikeun gancang menangkeun eta kembang atawa nya kembang eta samemeh batur nyahueun kana kayan eta kembang. Cek Ki Samudra nyaritakeun naon rupa anu memang karandapan ku dirina nalika keur kapiuhan. Jenderal Gabriel Van Holden tembong unggut-unggutan sirahna. Tapi manehna can waka langsung yakin karena naon anu bieu diterangkeun ka dirina. Sabab memang teu asup akal cek pikirna eta keterangan. Jenderal Gabriel Van Holden kok nyarita, Nei, Ki Samudra, Aiklasa itu hanya ceritamu yang kosong atau orang yang lagi gigau manawi. Seumpama yang lagi tidur lelap biasanya seperti itu, ngaco kemana kalep itu ngimpinya. Ki Samudra. Jenderal Gabriel Van Holden tetap terpercaya. Maaf Tuan, aki ngomong anu bener dengan bohong dikenaun untung aki ngabohong ka Tuan. Sakabe
anu ku aki bieu dicaritakeun eta bener ayana tuan. Karena anu tadi ku aki kaalaman dina nalika keur kapiuhan eta teh hiji kilapat anu lain sakadar ngimpi atau ngigo tuan, bener memang nyata eta tuan. Ceki Samudra teu narima kateranganana dianggap ngalantur ku Jenderal Gabriel Van Holden. Si Ibro anu repeh kita tadi harita mah ngilu nembrong mairan. Maaf Tuan Jenderal, mungkin anu dicaritakeun ku Ki Samudra tadi teh aya benerna oge Tuan. Jalma pingsan Sukmana kadang ngalayap ka mana-mana jeung ngarasa geus panggih, bisa ngerasa panggih jeung anu kurang dipika kenal Tuan. Itu mungkin Tuan. Cek si Ibro nyaho teu nyaho mereka terangan anu puguh mah nambahan kabingung pikeun Jenderal Gabriel Van Holden. Sebaiknya Aki Samudra beristirahatlah sejenak, lalu makan dan minum. Setelah itu terserah Aki Samudra apa mau lanjut membantu atau tidak. Cek Jenderal Gabriel Van Holden. Mereka bijaksanaan Aki Samudra. Aki Samudra bati rumah we dumeh teu bisa dipercaya keterangan anakku Jenderal Gabriel Van Holden. Baik Tuan, Aki sekarang mau beristirahat dulu. Isuk kurang lanjut nyari tanah masalah kembang gandapura dina Makuta Tuan. Ceki Samudra. Oke, bagus sekali Samudra. Oh iya, Biani, tolong sediakan makanan buat Ki Samudra ya, yang enak-enak. Siap, nuhun mangga Tuan. Biani gancang nyadiakeun dahareun jeung inumeun keur dahareun Ki Samudra. Jenderal Gabriel Van Holden ngahulang sorangan, ngahulang ngaraga menang di jero kamar. Mikiran kejadian-kejadian anu matak ngarugikeun ka pihak. Bari narik napas panjang, Jenderal Gabriel Van Holden kadenge ngagerendeng ngomong sorangan, meh teu bisa sare sabeuting. Apa yang mesti Aik lakukan ini? Segala rencana dan upaya selalu gagal dan gagal. Ki Samudra pun kini telah gagal membunuh itu si Abu Sulasmi. Tawanan hilang tak kemana. Oh, Jaka Satria dan Koe Olang Tanjung Sali. Kemana Koe Olang berdua pergi dan kabur? Mengapa bisa pergi dengan mudah dan penuh misteri? Punya ilmu apa sebenarnya kalian itu Jaka Satria? Cek Jenderal Gabriel Van Holden. Dia terus ngabayangkeun Jaka Satria katut Nyi Tanjung Sari. Sedengkeun Jaka Satria katut Nyi Tanjung Sari anu keur dibayangkeunana. Harita teh karek bisa tenang jeung ngareureukkeun kacape meureunkeun lengkahna. Duanana mungguh asa ngimpi sabab bisa lolos lepas tur bebas tina bahaya pati. Najan ari hatena mah Jaka Satria jeung Nyi Tanjung Sari teh keuntreupan kurasa kapanasaran jeung ngerasa aneh. Nah maranehna bet bisa ngaloloskeun diri bari batur katipu panenjona. Lain dirina duaan anu terus dibinasa kalaka prajuritna sorangan anu jadi korban. Tatu tapak ditembak dina awak Jaka Satria harita terus dibungkus ku perban menang mersihan. Oge diobatan ku obat modern. Jeung puguh mata kelinu nempokeunana nalika timah panas dina bitis anu lila nyayang terus dicokel ku Pesobalati. Jaka Satria nepi ka nyengir bibirna nahan ka nyeri. Jeung untung we teu buruk oge sukuna. Nyi Tanjung Sari memang nyakuan eta obat katut perban ti saanggal.
menang mauk di pihak rumah sakit. Sahabai jalemana anu geus nulungan ka urang duaan, anu geus mawa kabur ti markas Walanda. Mugia we anjeunna sindi peparin ka bagjaan tur digampangkeun urusanana. Cek di Tanjung Sari ingat deui kana kejadian tadi, maranehna bisa kabur asa anu mantuan. Alhamdulillah aya we geuning pitulung keur urang teh cek Jaka Satria paromanana marah mah. Bener pisan Jaka, mungguing pangeranna geuningan maha welas tur asih jeung adik serta moal ngantep bae ka umatna anu salawasna milampah kahadean, moal ngantep mangsa dikakaya ku jalma jahat. Ayeuna urang duaan bisa pinanggih jeung bagja lantaran bisa salamet tur bisa patepung lawung deui dina waktu anu hande Jaka. Nuhun je, tapi bakal langkung sampurna deui upami urang ayeuna nepangan ama di balubur urang tiluan ribu mungpulung deui je. Mun Jaka bakal kuat, hayu atuh urang ka balubur ayeuna di kenepungan ama. Ece geus lila hayang panggih jeung ama. Nuhun hayu je, urang ka ditu sareng abdi ayeuna. Insyaallah abdi bakal kiat lumampah je. Dina kayaan keur kitu cego ngadadak kadenge soraki aki batuk terus nyarita. Kabeneran hidup duaan arek ngajuk-juk ka balubur nepungan nu jadi kolot. Kasempetan anu hade mun hidup duaan teruskeun lumampah ka Gunung Guntur, bisa nyokot kembang ganda pura dina mahkota. Eta kembang munggu gede mangfaat jeung aziat, bisa dipake ngubaran oge nambah kekuatan. Ngan eta kembang mun zeukap dimiliki ku jalma jahat, tangtu akibatna bakal bahaya jeung jadi ancaman berat pikeun di alam kajawaraan. Nalika ngadenge eta soraki aki Jaka Satria jeung Nyi Tanjung Sari bareng patinggal ieu ka tempat datangna sora. Eyang Kiai, cek Jaka Satria geus apal deui ka eta jalma nyebutna Eyang Kiai. Jaka Satria terus rengkuh hormat ka Eyang Kiai bari munjungan. Pan kitu deui Nyi Tanjung Sari. Alhamdulillah Eyang Kiai sumpi. Kumaha katawisna Eyang damang ya Jaka Satria. Alhamdulillah anagi Eyang ger teu kurang naon-naon, Eyang ger jageun. Nuhun upami Eyang sehat mah tapi sana dipiharap pusing kuring duan oge ya. Nanging Eyang nembe nyarios aya nu nami kembang anu sebat kembang ganda pura dina mahkota nu ayeuna di Gunung Guntur. Manawi tiasa abdi pasian terang anu langkung paos ya. Sangkan abdi tiasa ngajalankeun naon rupi anu dicarioskeun ku Eyang nembe. Anaging Jaka Satria hidup pasti ngerasa heran kunaon Eyang bet nyarita gitu ka hidup tadi. Sabab Eyang ukur percaya ka diri hidup salaku jalma anu kawilang dibutuhkeun ku meh unggal jalma. Eyang geus nyao loba jalma nu nganggap hidup teh pahlawan. Begituna hidup geus waktuna ngalapis diri nambah deui kekuatan sangkan leuwih kuat mangsa nyorang bahaya. Tapi kumaha hidup ayeuna geus fungsi panggih acan jeung budak sakti anu nalazi jiwa. Kaleresan teu acan ya. Duka ya di mana eta murang kali teh abdi teu terang ya. Oge perkawis kembang ganda pura dina mahkota insyaallah ku abdi diusahakeun di pilarian ya. Kami memang leres yang percanten ka diri abdi ya. Syukur ari hidup saya gak diri mah pikeun ngalaksanakeun naon anu dilisankeun ku Eyang di.
ngan usahakeun hidup buru-buru tepung jeung eta budak nu ngaran si Giwang sarta kudu silih bantu dina mangsa menang susah. Kembang Gandapura gunakeun keur kaadean ka sasama ieu oge cing bisa nulungan ka jalma anu keur ngaranna pantatu di jero anu kawilang berat hese ubar. Iwaldi ku eta kembang Gandapura bisa budi deui sakabeh panyakit teh jaluk. Oh muhun mangga ya amanati salar ea baris diestokeun pisan ku diri abdi mugia sadayana lancar tina kanan ea. Tapi kueang ayeuna tatu hidup guru dipulihkeun heula sekaligus ngabalikeun ilmu kanuragan hidup anu zawarayana camar akibat kalicikan musuh-musuh hidup oge supaya bisa ngunggulan kekuatan bangsa Ciluban anu kapimilik anu ngamilik eta kembang. Jaka Satria jeung Nyi Tanjung Sari tembong silih teu di Barung Marahma tapi penasaran siluman naon anu ngapimilik eta kembang. Nalika duanana keur silih teu nah atuh teu kanyahoan ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balat ATE ofisial keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun teh. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit pungkur amit mundur ti payunan para wargi sadaya. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.